Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Tepang di channel Agus Kopdas. Masih dina jejer cerita dongeng Sunda anu judulna Taneuh Goib. Video ieu nyaeta mangrupakeun video anu bagian kalima. Masih tetap di dalangan ku Bah Wawan Rustiawan. Profilna bisa ditinggal dina Facebook. Mungkin linkna ku abdi disimpen di deskripsi video. Kumaha pamirsa Dararamang mugi aya dina kawilujengan sing sararehat gerede milik anu gering gara carager anu teu boga duit nya atuh neangan hayang duit mah gawe usaha naon we atuh tong gengsian tong eraan sok arusaha tareangan dunia ulah poho oge kana ibadah anu teu boga kabogoh nya atuh neangan kabogo tong cicing wae tarekahan kumaha carana neangan kabogo pokona mah doa anu alus ti kuring pikeun baraya sadayana di mana wae ayana anu teu acan subscribe mangga di subscribe channelna tong hilap oge di like komen sareng share supados sim kuring langkung semangat pikeun ngadamel konten-konten anu sanesna mangga ieu dongengna Taneuh Goib bagian kalima. Wilujeng ngadangukeun. Pamirsa kaum dang di mana wae ayana. Karunya ieu kaayaan si Eha. Jadi jelema edan. Barudak ear. Si Eha gelo. Si Eha gelo, si Eha edan. Cek barudak leutik ngabring nuturkeun si Eha. Lain cenah si Eha gelo teh eces kasaksian ku sarerea. Lamun teu dikerem di jero kamar mah sok lumpat keluar ti imah. Nyaeta sok mung make pakaian hayang kitu we bulucun. Surah seri sorangan sakapeung hariring tetembangan. Cepiah nalangsa nu taya papadana manehna hemeng kunaon anakna jol bisa kitu. Inget keneh basa peuting memeh isukna Eha gelo teh di imahna aya nu ngacelegur na lalangit imah. Kot kaeudeur imahna ge. Panyangka cepiah mah sugan teh aya lini we kitu. Jam 2 peuting ngadadak awak Eha panas. Asa diletap ku seuneu nu ngagegedur. Eha jejeritan adug-adugan nahan panas pohara. Bir ibarat diduruk ku seuneu nu ngagegedag. Pamirsa kaum dangu di mana wae ayana. Hari kejadian di imah Dirja mah beda deui. Peuting harita sanggeus bapana aya kadinya. Ngadadak hawa imah jadi tiis. Leuwih tiis tibatan di jero kulkas. Dirja nu memang jajaka ahli ibadah geus boga kareteg aya nu teu biasa di imahna. Laju manehna kacai abdas sup karohangan khusus pikeun ibadah nu memang aya di imahna. Geus tahajud ditungtungan ku salat witir 3 rakaat. Saterusna zikir menekung ka Nu Maha Agung muja brata ka Nu Maha Kawasa meradih kana welas asihna Gusti neda di tangtayungan kanu kagungan. Masrahkeun jiwa katut raga anging mantena nu boga titis tulis kahirupan manusia. Ayaku aneh. Imahna kawas dina kaayaan keur perang dunia. Sora pating jelegur ka Cidahengna. Gewat Dirja mapatkeun jampe pamake. Nu meunang diajar salila manehna mondok di tempat ajengan Yahya.
sila-silakep hate pikir jeung rasa dipantekeun ka mantena. Istilah Nasir Budi Cipta Rasa telepas cambat ngaran guruna ajengan Yahya. Sora anu pating jelegur mingkin aheng imah ngarieg awak dirja asa aya di benua Antartika, asa aya di tengah-tengah gunung es nu pohara tiisna, awakna asa beku. Bismillah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Karim, ya Kudus, ya Allah, angin anjeun raja sagala ilmu, raja sagala makhluk, raja sagala hal goib, nu ngabogaan dunya jeung sapageusina, nu ngabogaan makhluk dohir jeung goibna, ukur ka anjeun abdi neda pitulung. Jauhkeun abdi dina sagala hal dohir katut goib, nu gaduh niat goreng. Rabbana ya Karim, dirja masrahkeun sakabeh nasib manehna kana katang Tuhan nu Maha Kawasa. Awakna ngeugeter samalah bagian suku nepi kana bujal mah geus beku jegreg teu bisa dioyagkeun. Angin tiis muter sabudeureun eta rohangan, mungkin lila eta angin teh jadi ngumpul hareupeun manehna. Lajeng ngajang gelek hiji makhluk kacirim keluar tina eta angin. Mimitina pikasieun, laju robah jadi wanoja nu geulis kawanti-wanti endah kabina-bina. Jangkung alit camperni ku Gunung Sutra kemanik tina buran inten rirukmi. Kacanteng hareupeun dirja di kabaya zaman kerajaan baheula kelirna beureum. Hei dirja, lamun ilaing hayang salamet ulah ngalawan, pek singkahkeun pamake ilaing bere jalan pikeun kuring asupkan awak ilaing. Ceuk eta awewe siluman bari keom ngagoda ka dirja. Dirja nu geus kandel ku kaimanan teu sugan oyag pamadegan. Hei iblis, leuwih hade kuring syahid tibatan kudu ngagugu ka hayang ilaing. Dirja nembalan. Laju eta awewe teh ngadeuketan. Oh, paingan loba awewe kaedanan ku ilaing dirja, nepikeun ka aya nu ngorbankeun harga dirina pikeun bisa meunangkeun ilaing. Ceuk eta awewe bari mingkin deukeut. Dina kaayaan keur jegreg teu bisa oyag, dirja tetep nyambat asmana bari teu poho nyambat ngaran guruna. Awewe eta geus deukeut tuluy nangkep dirja ti tukang ngaletakan beheung dirja. Duh, kawasna amis getih ilaing mah dirja. Getih jajaka murni nu geus jarang aya di alam dunia. Ceuk eta awewe deui bari hantem gagalentoran dirja anu keur sila. Dina kaayaan genting kitu ngadadak ting timanda datangna hiji cahaya bodas narajang ka eta awewe. Hiuk, belesat, cidak, koleang, kebruk. Awak awewe nu keur ngagalentoran dirja ngoleang alatan dihantem ku cahaya bodas nu teuing ti mana datangna. Cahaya bodas nu sakocepat datang teh geuningan tayalian patih kerajaan siluman nu aya di wewengkon Cinagara. Patih, geuning ieu teh Gusti Patih Darmareksa. Eta awewe langsung pias beungeutna meneran nempo saha nu datang. Ieu kaula sondari tembal patih tu tayalian Darmareksa, patih kerajaan siluman.
anu ditugaskeun pikeun nyokot deui taneuh goib sabab eta taneuh goib teh tayalian mangrupa hiji syarat mutlak pikeun anak raja naik tahta jadi raja. Pamirsa kaum danggu di mana wae ayana, ari di dunia dohir taneuh eta teh teu beda jeung taneuh nu liar. Malah ku Kiswadma mah disebutna teh taneuh kuburan sabab manehna meunang nyokot di astana Cinagara. Ampun kula nun Gusti Patih, naha make jol nyerang kaula? Cek eta awewe nu ngaran Sondari. Waduh. Duh, aing mah leho nyangsang na kumis teh. Hei Sondari, ilaing nyaho yen pagawean ilaing nyurup ka bangsa manusia ngajalanan panitah si Gayatri. Bisa ngabalukarkeun anak raja anu naik tahta. Hah? Patih Dharma Reksa sosorongot. Ampun Gusti, ampun. Ampun Gusti Patih. Kaula mung saukur di titah wungkul, teu apal nanaon. Sondari ngadeg-deg. Manehna pohara sieuna teu apal yen pagawean kitu teh aya hubunganna jeung pihak karaton kerajaan. Wayahna ilaing kudu narima hukuman. Kadituna hukumanana bisa hukuman paeh. Nyaho? Cek Dharma Reksa sosorongot. Ampun, ulah dihukum paeh. Kumaha wae jalana pikeun kaula teu narima hukuman eta. Sondari gogoakan ceurik palilihan sujud bari nangkep suku Patih Dharma Reksa. Sondari, aya jalana. Sok ari bener ilaing embung dihukum mah. Cek Dharma Reksa. Kumaha kaula nun Gusti Patih? Sondari rada atoh sabab aya bong bolangan pikeun manehna bebas tina hukuman paeh. Kieu ilaing apa yen si Gayatri teh boga kasaktian ajian giling besi. Hiji ajian nu can aya tandinganana nepi ka kiwari. Kaula lain teu sanggup ngalawanan, tapi kagok kudu jadi guru sabab si Gayatri teh sapakulon jeung kaula. Dharma Reksa nanya tegas. Sumuhun kaula nun, teras kumaha? Kieu ilaing tetap asup kada awak si Dirja pikeun ngayakinkeun si Gayatrina tapi robah panujuanna. Olo sina mikeun taneuh murnina nu masih keneh dicekel ku manehna. Carana nyumput buri di caang, nebrak bari teu katempo. Sanggup? Tapi ieu awak si Dirjana make pamager. Kaula oge hese rek asupna kaula nun. Gampang atuh eta mah. Kaula rek ngawangkong heula jeung manehna, nu penting ilaing sanggup deui. Nuhun mangga sanggem kaula nun Gusti Patih. Tuluy Dharma Reksa nyamperkeun ka Dirja. Laju sila hareupeunana. Geus kitu niup awak Dirja, dadak sakala barang geus ditiup awak Dirja nu satadina cegreg teh bisa oyag deui, cager deui. Punten Jejaka, cek Patih. Mangga saha anjeun? Dirja nimalan. Kuring Patih ti Karajaan Siluman Cinagara. Datang ka hidup tayalian arek ngayakeun gawe bareng.
ngeunaan calon pamajikan hidup nu ayeuna jadi jelema gelo. Maksudna punten. Kuring yakin hidup pasti nyaah ka calon pamajikan jeung hayang sinasa gerit. Kuring oge yakin yang hidup boga keimanan anu kuat jeung gerada tepati percaya ka bangsa siluman model kuring. Tapi nu ngajadikeun calon pamajikan hidup gelo teh tayalian nyaeta hiji taneuh mustika goib ti karjaan kuring deui. Dharma reksa ngajentrekeun. Oh, kuring mah boga Allah. Jeung eueuh ilmu panutup di dunia mah. Memang bener. Ngan ieu mah beda sabab eta taneuh goib teh mangrupa inti bumi. Mangrupa sakumpulan hawa murni ti 8 penjuru angin. Eta taneuh nu jadi kunci pamisah antara alam kuring jeung alam anjeun. Ukituna lamun anjeun hayang calon pamajikan anjeun cager deui, hayu urang gawe bareng jeung kuring. Urang ancurkeun nu boga lalakonna. Kumaha? Keheula ari kitu mah. Kuring arek nyambat heula guru kuring. Kumaha kumandang ti anjeunna? Ceuk dirja sabab manehna embung salalengkah. Saha memangna guru anjeun? Dharma reksa nanya deui. Ajengan Yahya. Hah? Ajengan Yahya? Dharma reksa ngakebeg. Barang ngadenge yen guruna dirja tayalian nyaeta ajengan Yahya. Ajengan Yahya? Dharma reksa ngageder sorana. Bener, eta pisan. Kunaon memangna ilaing kawas tu reuwas? Dirja emang. Ieu, anjeunna salah sahiji jelema sakti mandraguna. Bogaeun ajian ibun dalam giri. Ilmu nu nepikeun ka ayeuna dipikasieun ku sakabeh makhluk alam gaib. Eta guru hidup. Dharma reksa satengah teu percaya. Bener, lamun teu percaya tungguan sakedeung. Ceuk dirja laju menekung nyambat keran guruna ajengan Yahya. Sulintang damar kaanginan. Sila tacan medal, nyepah tacan beureum ngaludah tacan tumiba. Lir malam tu beraping api ngegebur lir seuneu makan minyak. Pada hiji cahaya nu kacida serapna nyerapkeun padon Dharma reksa jeung Sondari. Dharma reksa jeung Sondari ngadeg-deg hawa murni goib nu pohara gedena anu tumiba ka maranehna duaan. Maranehna duaan rehap lanjut hese ngarenghap. Awak kageter lir papater, panas asa dilentab. Sondari nu elmuna dihandapeun Dharma reksa ngacerit baratan langit kociak baratan jagat laju ngagoler alatan teu kuat nahan ku eta panasna cahaya. Dirja gusa beungeut laju uluk salam. Assalamualaikum ama. Ceuk dirja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irja anak king. Naha make aya makhluk model kieu di dieu. Ceuk eta cahaya nu tayalian sukma atma saktina ajengan Yahya. Numawi ama aya perihal nu bade ditaroskeun ngeunaan hal ieu. Red ka Dharma reksa awakna geus jibruk ku kesang pohara pisan sangsarana alatan kakara sukmana wungkul nu datang. Naon eta?
Tuluy Dirja ngajentrekeun perihalna. Kitu. Sok ari kitu mah. Anggap ieu pengalaman. Anggap ieu pengalaman jang hidup pikeun ngalarapkeun sagala rupa hal nu kungsi diajarkeun ku ama. Ayeuna pake ku hidup. Ama moal waka ulu biung. Sing tarapti ceuk eta cahaya nu taya lian ajengan Yahya. Tuluy eta cahaya teh nyarita deui. Hei, siluman inget. Lamun saciwit ilaing jeung cidera ngeunaan hal ieu, kuring moal kagok pikeun ngarempakeun kerajaan ilaing, ngarti? Ceuk ajengan Yahya. Nu dicalukan gewat sujud hareupeun eta cahaya. Dawuh timbalan mual wani kuring kudu nyieun cidera komo ayeuna kuring apal murid saha ieu Jang Dirja. Nyaeta murid salira. Dumadakan nyaritana bari sujud teu wanieun nempokeun kana eta cahaya. Alus ari kitu mah. Dirja omat sing tarap di galengkah ieu ku ama dibere pusaka pedang cahaya watu geni pake nalika keur diperlukeun, ceuk ajengan Yahya. Tuluy karasa pisan ku Dirja aya hawa tiis nu nyelesep kana awak. Geus kitu laju ajengan Yahya unjuk salam mangkat ti eta rohangan. Dirja jeung Dharma Reksa katut sondari tuluy ngajalankeun rencanana. Pamiarsa kaum dangu di mana wae ayana. Tunda heula eta kacaritakeun di imah Lilis. Kabeneran Lilis keur sorangan Haji Dayat keur aya perlu kaluar kota. Lilis tukang cikan Sukmana si Gayatri keur njacapkeun nafsuna. Di jero kamar nyampak aya 12 urang lalaki kaasup barna nu geus jadi abdina pikeun pamuas nafsu si Gayatri. 7 urang lalaki geus ngagoler. Awakna laledeh. Malah aya awakna kos dipecutan ketempo tinggu lampeng getih kaluar tina bohak awakna. Sesa 5 urang deui. Ku telengesna Gayatri lalaki teh bari disiksa nalika keur muaskeun nafsu manehna. Awak weh baradag kabecus eueuh. Tibang nyieun aing nepi ka tujuan ge eueuh nu begug. Ceuk Lilis alias Gayatri padahal mah awakna teh keur dirempug ku limaan. Dasar bangsa manusia mani eueuh nu sahijieun. Geus saminggu aing teu kungsi deui nepi ka tujuan. Duh, sirah mani leuneng kieu. Ari balik ka alam aing tugasan rengse. Gayatri kukulutus. Biasana ari di alamna mah sapoe kot ka 7 kalina nepi ka tujuan. Ari di alam manusia ukur asa digerean unggul. Sirah rieut teu kaopan gampang naik amarah ambek nyedek tanda ngabidek antukna beupeus keuyang ka lalaki nu jadi baladna hantam dipecutan kot karipuh. Pamiarsa kaum dangu di mana wae ayana. Lalaki nu aya di dinya geus tinggal lepak keripuh. Awak tinggu lampeng alatan dipecutan. Getih kaluar tina bagian awak nu gudawang alatan dipecut. Katalang sara pisan kayaan maranehanana teh pika sedihun. Pika sebeleun kabeh oge. Manya ku aing kudu dipodaran sia teh kabeh atuh. Gayatri nguniang.
si Kartapala nu ditugaskeun ku aing pikeun nyurup ka si Eha geus alus gawena. Tinggal si Sondari nu kasih Dirja can aya laporan, ceuk Gayatri ngagrentes. Tuluy manehna nyambat si Sondari, ku kasaktian manehna bisa ngawangkong jarak jauh make ilmu sabda pangrungu. Kumaha geus bisa can? Gayatri nanya. Tos Kangjeng Ratu Gayatri, tembal Sondari nemalan. Alus. Oh kadi eta si Dirja arek dialak kaperjakanan aku kaula. Pokna deui. Mangga Kangjeng Ratu, tembal Sondari. Bae aing teu kapuaskeun oge. Menang-menang jajaka atuh. Gayatri sumringah bari seuri nyikikik. Keur kitu ngadadak sanca geni hari weus-weus datang ka hareupeun manehna. Wala kedala. Wah. Gayatri, ceuk sanca geni rada tarik sorana teh kot ka ngarejag Gayatri ge. Kula nuhun Gusti Prabu, Gayatri nemal. Bahaya deuleu. Raja geus ngutus Patih Darmareksa pikeun nalungtik ieu perkara. Samalah Kiswadma geus paeh, arwahna disiksa di karajaan. Sanca geni nyaritana teh bangun nu sieun. Halah sia. Terus ayeuna kudu kumaha aleng ka urang? Gayatri sarua hari weus-weus. Sabab manehna rada serap nalika Darmareksa nu diutus mah. Kieu tumputkeun eta taneuh goib di hiji manusia, tapi manusana kudu anu suci keneh. Can kungsi ngalakonan maksiat, bungkus ku ajian halimun sewu. Sanca geni marentah. Mangga atuh ari kitu mah, tembal Gayatri. Karetek manehna kasaha deui salian kana awak Dirja. Nyaeta taneuh rek disebutkeunana. Pamirsa kaum dangu di mana wae ayana, tunda heula eta. Urang mundur ka tukang. Urang caritakeun kaayaan Kiswadma nalika diteang ku Patih Darmareksa tuluy jajaten nepikeun ka paehna. Laju arwahna dibawa ke alam siluman, disiksa. Dua peuting sanggeus lilis mangkat di imahna. Awak Kiswadma jol hareeng. Teuing kunaon? Jam 2 peuting ngadadak hawa jadi keung. Beda jeung di sasarina. Ajag teu eureun-eureun babaung, manuk bueuk di sadawae. Ditambah sora sasatuan peuting reang. Cari cangkas reang. Sireum baratuk tubila jeritan tongo ting haraok. Kacacing-cacing milu rame. Aduh. Awak panas sirak riut. Leho ngocor wae, aduh. Hayang kawin, hayang minum maksud teh. Kiswadma humargung. Bari diharudum ku samping poleng di kamarna. Sorangan sabab memang hirupna sorangan, teu boga anak, teu boga pamajikan. Keur kitu ngadadak imahna ngarieg sabab aya sora ngacelegur pohara tarikna. Celegur. Bebe sia, bebe. Naon eta? Hayang kawin ceuk. Hayang kawin. Ceuk Kiswadma nu reuwas kot ka ngacapruk. Geus kitu dadak sakala celegedeg ngacirim hareupeun manehna
hiji danawa nu pohara badagda bikasieun. Ai bebel teh makhluk siluman rek cing sieunan kadeka. Kiswadma jeung sieun mah malah molototan ka eta makhluk teh. Acan Kiswadma taki-taki hiuk belesat. Buk buk buk. 3 kali peureup eta makhluk nyayang dina iga burungna. Koleang kubrag cer Kiswadma kiih na jero calana. Kiswadma ngagoler rikat hudang nangtung langsung masang kuda-kuda. Saha sia welak jolna rajang kadewek ha. Kiswadma tumanya bari taki-taki bisa aya serangan ngadadak deui. Waduh. Naon sia maka jeung nyingsing eta leho nyangsang dina kumis deuleu. Kiswadma naik dar baraksa patih kerajaan siluman Cinagara. Waduh. Cek eta danawa nembalan. Geus kitu waktos tasep manten pamirsa. Cag urang tunda di Hanjuang siam. Keun urang teuneun di handeuleuum sieun. Mangsana urang sampeur deui. Amit mundur, amit mungkur. Patepang deui tina bagian anu kagenep. Permios.